Makna puasa nahan lapar jeung dahaga artinya kudu peduli kanu lapar kanu dahaga. Kadua, makna puasa teh ibu aya cau aya kolak geus nyieun asar. Wani teu ngadahar. Nah, apan halal? Apan can magrib gitu nya. Apan can magrib bener? Heuh dahareun halal tapi can magrib mah jadi haram. Mata puasa teh ngaharamkeun perkara nu halal. Saban-saban anu halal datang puasa jadi haram, tak engke halal nu ku adan magrib. Otak bapak rek katayepan ka pamajikan ke geus isya. Lamun asar cubak-cabak dagor ku termos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugi ngocor mucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormateun simkuring guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD LB tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT anu hormateun simkuring. Ibu bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ibu hadir di ieu tempat kalayan make judulna teh bebeja kasalaki rek pangaosan. Pak Widi emak ka mana mak bade pangaosan. Tah tujuan ti imah ka dieu teh sabenerna pangaosan, tah tujuan pangaosan teh aya kahayang, hayang naon. Kitu ceuk aing oge. Ari ngaran-ngaran tujuan pangaosan mah meureun hayang ilmu lain hayang panggih jeung urang. Heg tanya ibu hayang panggih jeung kuring, heg tanya kuring hayang panggih jeung ibu hoream. Di mana-mana ge pangaosan mah hayang boga ilmu. Ngan kuring nanya lamun ilmu geus beunang rek dipake naon. Loba jelema malah santren luhur, sakola luhur, caritana harayang boga ilmu, tapi naha geus boga ilmu sakapeung sok sombong ku ilmuna. Ternyata ilmu teh can cocok jeung dirina. Geus baroga ilmu ngahena batur, geus ngaloboga ilmu ngaledek batur, geus boga ilmu ngarendahkeun batur, atuh geus we tong boga ilmu ai kitu kalakuan. Dari ilmu mah ilmu ti Allah kudu cocok jeung kahayang Allah disebut weh al ilmu nur, ilmu mah jadi cahaya. Lamun ilmu jadi cahaya hampura lain apalna tapi gawe eusi hatena. Sabab ilmu teh bakal cicing dina opat rupa, hiji na jasad, dua na hate, tilu na rasa, opat na wujud, gersok talar. Na jasad, na hate, na rasa, na wujud. Na jasad katempo nu can apal ngap-ngapan. Na jasad, na hate, na rasa, na wujud. Nah eta ilmu teh na jasad, na hate, na rasa, na wujud. Ilmu dina jasad tempatna dina sirah, bijil tina bibir, ta eta mah ilmu teh karek beja di beja-beja. Narima ilmu ti guru di bejakeun deui ku bibirna pan kapigawe mah acan, saha eta budak nu keur sakola. Budak nu keur sakola 5 juta, tambah 5 juta, 10 juta, tanya duitna boga henteu. Tah urang ge kitu ilmu karek siram samet sirah jeung bibir mah. Sedekah, infak, tahajud, kanyataan mah molor we jeung pedir. Naha da ilmuna karek samet sirah jeung bibirna, mata ragrag nu kadua ilmu kudu geus cicing dina hatena. Lamun ilmu geus cicing dina hate bakal era hirup teh kunaon erana ku ilmuna. Kedong sigrong era lamun eueuh nu nganyang.
tiung denai, HP denai, tiung denai, HP Oppo, baju denai, era apa? Nah magejeng era tiung denai, baju denai, HP Oppo, ari kana hutang para roho. Era kuno dipake baju saragam, tiung saragam, era eta ge baju saragam, tiung saragam, era lamun HP teu saragam. Dari nyaragamkeun tiung jeung baju mah enteng, kumaha partai we. Partai kampanye PKB hejo, partai kampanye Golkar koneng, partai kampanye beureum beureum. Ya kitu we kumaha partai. Tah nu kudu disaragamkeun mah lain sebatas tiung jeung baju, tah eusi HP. Sehingga era beunghar nama gejeng era beunghar geus duit loba tapi yatim diarantep, miskin teu ditulungan, nu jompo ngadon diantep era ku kabeungharan. Tah ilmu teh kudu nepi ka mawa kana ka era. Ibu ge di jilbab kieu teh kudu era lamun di jilbab badag kana gosip beuki keneh. Jilbab bararadag kasalaki popolotot keneh, jilbab bararadag teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngagogoreng batur, eta teh berarti teu eraeun ku jilbabna, berarti jilbab teh karek samet di jilbab sirahna can di jilbab eusina. Weh. Bapak-bapak da teh karepna bapak hayang kepro ngan keung dikerekeb ku ieu. Ngan cek bapak-bapak cek hatena hakan kan ieu teh. Heeh. Matak ilmu teh kudu bisa mawa kana ka era. Di mana eta ilmu sehingga urang teh jadi era? Lamun ilmu geus cicing na hate. Lamun ilmu karek samet sirah jeung bibir biasana ieu mah. Lamun jelema karek apal ilmu dina sirah dina bibir ibarat domba nu hayang diadu babadug. Domba nu karek pentil geuning nu karek kaluar tandukna, ateul tanduk hayangna teh babadug we. Nah, ilmu karek samet sirah, ilmu karek samet bibir. Kadang-kadang ku ilmu eta sorangan asa pang alusna, pang benerna, pang hebatna. Teu sadareun ilmu teh kudu ngarambat kana hate. Mun geus dina hate, semakin luhur ku ilmu, semakin era sok sieun teu kapigawena. Matak ilmu teh boro-boro nuduh anu jauh, nyawang anu anggang, korehkeun nu deukeut bae. Cirina satangtung diri, aya saha jeung ti mana. Pan ibu ge ku ilmu geuleuh ka bagong. Geuleuh kana bagong nama gejeng geuleuh haram bagong teh haram tarang adalah tara ari daging bagong haram tarang adahar ari sifat bagong ayana awak nyuluduk dicarek ku salaki teh mah ulah senam sisi jalan da bapak teh teu ridho awak mamah kata batur kumaha jawabanana nada geus alus awak mukur sia keneh nyuluduk we Pak tah nu sok nyuluduk teh sifatna aduh daging bagong memang haram teu meunang ngadahar ngan kade sifatna ulah ayana awak urang mah manusa tembongkeun we sifat manusa ulah ari ngaku manusa karek wujudna ngaku manusa karek jirimna ari hate tukang pasea naon beda jeung doma alah mata kurang teh hayang panggih jeung manusa itu ibu lalajo orai sieun ku orai sieun nah sieun maco padahal orai ge pulunganeun nyiniran ibu. Kumaha orai ganti kulit, ganti ngaran. Pan pangaosan urang mah ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti majelis. Nah hate ganti henteu nu rudet anger, nu teu akur anger, nu pasea anger, nu pedit anger. Si eta berarti nu kitu mah lain ngaji, naon ngaji prek jeung ngaji her. Ari ladang ngaji teh kudu aya nu robah, lain robah penampilan tapi robah eusi hate. Sabab penampilan mah hampura dialus-alus keukeuh keuna kuruksa. Budak ABG teu dangdan geulis, nini dangdan koyomod anger. Matak ngagelisan awak mah ya kitu-kitu keneh, tapi urang ulah poho tagelisan mah eusi hate. Lain mah nu robah teh penampilan geus boga ilmu teh padahal mah hampura penampilan udah gitu keneh ya bu gerasok ibu buka tali lipstik teh peang ban buka wadah koromod ban buka blush on begitu mata ternyata orang teh alam palsu tah ku ilmu teh nu kudu robah teh eusi hate nu pedit jadi balager nu salah jadi saroleh nu goreng kasalaki jadi aralus bubar ti dieu geuwat tangkep ayah kasalaki bakal nanya kunaon mamah jadi lebay tobat ieu mah pengajian teh nu robah teh penampilan jeung gumantung usum
Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kemis ungu kabeh, cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben teh meulian baju. Tah nu kudu robah mah eusi hate lada ngaji teh. Tuh. Bisi bapak-bapak teu percaya kunaon ieu keprok ku rumasa teh. Kalau mun teu rumasa moal keprok. Ternyata orang mah aya nu poho dina agama teh disangkana agama teh nu robah teh awakna, padahal nu robah mah eusi hatena. Aduh. Nya keun bae aya milik, keun bae da lain hartina ulah rudin. Ngalawan euy. Ngalawan. Nya alhamdulillah aya milik babarinya. Nyangan kudu era. Ari baju gonta ganti, ari sodako ke masjid 5.000. Sabaraha? Tuh 2.000. Beki jujur, beki wirang gitu. Ya, ku pengajian kieu mah beki wirang sararea ada. Tuh lamun ilmu geus dina hate, maka urang teh bakal ngarasa bodoh. Jeung nyerep ilmu ge hampura ibu. Ibu Quran katalar, hadis kaaji, sholawat dibaca, ulah wakajug ngaku surga. Nah, Quran kabaca, hadis kaaji, sholawat dibararaca, ulah waka ngaku surga. Tanya heula hate, lamun hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, na aya sholawat nu kudu ngewa ka batur. Geuning eta sholawat nama alus dibaraca, nah eusi hatena geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan, berarti sholawatnya karek sambet bibirna, can alus jeung eusi hatena. Wow, aduh, beuki hayang balik. Lala cek jelema nu sisik melik sulit ati, aing mah kaduhung datang. Tenang, bakal aya nu leuwih, kalem we. Ieu teh karek ngomongkeun jasad jeung hate, acan rasa jeung wujud. Matak cokolot baheula ngaji teh kudu ngajirim, ngaji teh kudu ngawujud, ngajirim aja ngadijinis, ngawujud dina lakuna, ngajirim dina jinisna. Tuh, ngaji teh ngajirim dina diri, ngajinis dina rasa, ngajirim dina diri. Ladang bismillah teh pake, bismillahi kalau nyebat asma Allah, ar-Rahman nu maha welas, ar-Rahim nu maha asih, kirimkeun dina diri sifat welas jeung asih, nyaah, asih, deudeuh, moal nya bismillah picacapekeun wae. Hartos ladang subhanallah maha suci Gusti Allah jirimkeun na diri bersihan eusi hate pan subhanallah maha suci Gusti Allah lamun dina bibir maha suci Gusti Allah hate kotor tong dikukut jeung karek batur nyeun kongkorong ge kuat muringkak bulu punukna batur meuli korsi kuat pudegdog nyeri sirah batur meuli sawah muntaber batur nyeun imah ka rumah sakit batur meuli motor da modar harita keneh mana subhanallah. Gening subhanallah teh karek samet ieu. Can bebes ka dieu. Bener? Matak subhanallah teh kudu asup kana hate. Awak ibu teh ibarat imah. Nya genah di imah loba kebun. Capukeun di imah bala. Duru atuh di imah deuk paribasana kalalotor, empel. Ta ibu teh kudu apal tina ilmu teh panyakit ibu. Oh aya cenah euy panyakit urang kebulna geuleuh ka batur, robah ku ilmu. Nyata pedit robah jadi bager tak eta da awak ibu teh ibarat imah di imah aya kebul ya sapukeun di imah bala ya durukan di imah belebuk ya empel tah ayeuna balik kana awak ibu leuwih apal gorengna ibu teu kudu diomongkeun ku urang matak tadi kekeprokan teh keprok eta teh kunyaho kana kagorengan dirina gitu. Nya ladang ngaji teh lain wawuh kana kasalahan batur, lain apal kana kagorengan batur, tapi ladang ngaji teh kudu nyaho kana kagoreng patutan dirina saingga geus ladang ngaji, lain nuduh anu jauh, lain nyamang anu anggang, ngorehkeun nu deukeut bae. Cinena satangtung diri awak urang ken. Ieu mah geuleuh ka Firaun, di mana Firaun? Di Mesir, tatangga lain wawuh henteu, kos nu rada gelo. Geuleuh kanu teu wawuh urang. Ting teh bapak geuleuh ka Firaun, geuleuh aing mah cenah musuhna Nabi Musa. Firaun mah geus paeh ibu. Nama kejeng dipika geuleuh, nu kudu dipika geuleuh mah awak ibu. Naon mah kejeng kudu geuleuh kana awak sorangan. Firaun wujudna, Firaun jirimna, tapi aya sifat kasombonganana, osok sombong. Geuning eta kerja di bikang Firaun. Geunah ya pengajian. Heuh eta pengajian teh ngarti atawa kumaha eta? Pan pengajian kieu mah jarang ari ibu. Nya jarang ngupingnya. Bae ku urang mah diungkap kabeh. Goloh ka Abu Jahal, cing teh wawuh teu, apal teu, ngarugikeun naon Abu Jahal ka ibu? Teu,
Nah itu mah gejeng geuleuh ka Abu Jahal. Tuh karek ecek. Dek geuleuh mah kana awak ibu da osok mirip jeung Abu Jahal. Naon Abu Jahal? Gede wadul, osok ngawadul. Cek urang oge. Aduh aing masa lieur ah. Abu Lahab teh tukang ngadu domba. Menepi ka tetangga jeung tetangga teu alakur lantaran ieu ngadukeun hareupeun ibu ngomongkeun batur, ibu leungit, ibu nu jadi sasaran diomongkeun ku batur. Geuning Abu Lahab teh can leungit aya keneh, bahkan tempatna teh geuning awak urang. Matak samemeh urang ngamusuhan Abu Lahab, musuhan heula sifat Abu Lahab nu ayana awak sorang. Kahartos. Tuh. Kitu tah. Matak tempo leuweung ditungguan ku bagong, eueuh bagong ngarusak leuweung. Leuweung ditungguan ku oray, oray ngarusak leuweung. Leuweung ditungguan ku monyet, monyet ngarusak leuweung. Monyet diala, bagong diala, oray diala. Nu akhirna kosong na leuweung, datang manusia. Ternyata leuweung beak ku manusia. Wujudna, jirimna manusia teh ngan hate mah hate monyet jeung bagong. Matak lamun aya pejabat ngarusak leuweung, bagong. Matak namun ibu bener manusia, kuring manusia, tempokeun sifat manusia atuh. Ieu mah ari ngaku manusia, ari sifat satau aing mah lieur. Roma onaman nyieun anak hareupeun umum sumanget ge bae. Naha boga sifat dua, boga rasa, boga nafsu, ngan doma teu boga pikir. Matak tempo doma nyieun anak dilalajoan ku sararea, hey sumangeteun. Coba manusia nyieun anak kudu nikah heula. Lebe kudu geus aya. Ijab kabul kudu geus beres. Jam 8 ka ditu teh kakara kata ya. Nya tukang son. Tuh ungeuk da anjeunna pisan panu kitu teh. Manusia mah ulah barang jieun anak komo karek bobogohan jug lapur kehormatan atuh naon beda jeung bebungok domba. Ieu mah ditepungan ke tempat wisata, aduh calana meureunnan taringaleun meureun. Nah mah jeung apa pernah lempok. Nyao ngalaman mah henteu nempo. Leos ka laut di tukangna aya batu badag eta budak awewe jeung lalaki keur silih lahun cing teh neng geus nikah. Apa itu nikah? Modern dong gitu. Si tulang keher. Paingan laut loba bahe jadi tsunami, paingan langit gadampir deuk bitu, paingan gunung deuk bitu, paingan dunya hayang hancur. Loba teuing kamaksiatan manusia nu mirip seperti sat. Bener Bu? Yang aneh teh da golongan ustad ge lieur Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki jeung Imam Hanafi osok pasea. Bapak ngaku Imam Hambali, kuring ngaku Imam Syafi'i, tong pasea silih ajenan lamun bener urang ngaku Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ieu mah ai mazhab ngaku Syafi'i jeung Hambali tapi pasea, tah ai pasea ti mana? Ti Imam Hanafi kitu. Tong sok nuding deui. Pasea mah lain ti Imam Syafi'i, pasea lain ti Imam Maliki, pasea lain ti Imam Hambali, pasea mah tina ego diri masing-masing. Eueuh sok Imam Syafi'i pasea jeung Imam Hambali, Hambali pasea jeung Imam Hanafi, eueuh carita. Tapi urang ngaku abdi mah mazhab Syafi'i, abdi mah mazhab Maliki, abdi mah mazhab Hanafi, tapi gurger. Tah ti mana tah gurgerna? Tina nafsu lain ti Imam Syafi'ina. Aduh geunah euy arungeuk. Aing genah ceramah kieu teh lah kasaliniran kabeh. Matak rumus hirup teh rukun Islam. Mana rukun Islam teh? Sahadat, salat, zakat, saum, haji. Pan ieu teh geus nyiniran wungkul sahadat, salat, zakat, saum, haji. Boro-boro sahadat, boro-boro salat, boro-boro puasa, boro-boro haji. Sahadat teh teu kapigawe. Teu pas sahadat teh teu kapigawe. Matak lamun ibu hayang pi surgaeun jeung hayang pi nerakaeun da tinggal lalajo neraka surga teh aya di dunya. Nah, mana dalilna? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cek Allah teh kami nyiptakeun dua jalan nu berbeda. Hiji aya jalan katakwaan surga ngaranna, aya jalan kapasekan neraka ngaranna. Tah ku Allah geus ditempokeun manusia anu pi surgaeun. Saha? Golongan nabi, golongan sahabat, golongan tabi'in. Mana nu pi nerakaeun? Firaun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal. Ayeuna ibu hayang ka surga. Lamun bener hayang ka surga ku kuring deuk dibere contoh. Tah ieu nu pi surgaeun mah ketika Nabi Muhammad init ka masjid di tengah jalan anu nyeblok ku tai onta balik deui ka imahna ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul, naha uih deui?" Kumaha ceuk Nabi? "Aya nu nyeblok ku naon ku tai onta, ibak deui we." Tuh nu pi surgaeun.
Isukna indit deui ka masjid diseblok keneh, isukna indit deui diseblok keneh, kaopat balikan Nabi ngahuleng, naha nungguan nu nyeblok. Ditanyakeun ka tetangga, ka mana si fulan anu nyeblok kuring jadi eueuh? Udur ya Rasul. Ternyata Rasul datang ke masjid, kumaha bahasana? Hei Abu Bakar, hei Ali, hei Utsman, baroga duit, bade naon ya Rasul? Urang ngalongok jelema gering. Saha eta anu gering we? Mun ceuk urang bejakeun nya nu nyeblok urang gitu. Tah ayeuna di dieu nu pi surgaeun teh adih. Mun ibu aya nu nyeblok, datang ka imah, da lain mandi, nyokot bedog dek ngadek si itu. Mana nu pi surgaeun teh teh? Kartosnya. Papan golongan pi surgaeun mah golongan nabi, golongan sahabat, golongan tabiin. Sedengkeun akhlakna aranjeunna teh kitu. Ieu hayang surga. Lawanan. Aya nu nyeblok, pan bapak ge komo bapak ge. Bapak mah leuwih parah, Nabi mah init ka masjid anu nyeblok di tengah jalan. Pan bapak mah teu ka masjid eueuh nu nyeblok-nyeblok acan. Tapi naha atuh eureun ka masjid. Tuh, si itu seurik kuat ngabarakatak ai pelebah nyeniran bapak-bapak juga hahaha. Meureun atoh meureunnya. Kaong deui Kangjeng Nabi Muhammad nu ngaran pi surgaeun. Di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong pagaweana ngaledek Nabi, tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul. Tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gelo. Ngalawan Nabi henteu nya sampeurkeun. Kumaha ceuk Nabi, lapar anjeun, lapar. Nyokot roti, wal dihuapan eta Yahudi bari lolong. Geus mah seubeuh bebengok Yahudi, pok ngomong deui. Anjeun pemuda alus kantong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul. Isukna Nabi ngajamin 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Tuh pi surgaeun teh. Ieu ngaraku surga. Mun ibu barang bere ka tetangga, tetangga ngahina ibu, deuk mere deui moal. Alus, berarti surga teh di Garut ibu. Golongan surga teh geus katempo, Pak. Golongan neraka geus katempo. Mun urang hayang ka surga, tuturkeun golonganana. Mun urang hayang ka neraka, ya tempo we prilakuna. Ayeuna perilaku pinarakaeun, sombong Firaun, pedit si Qarun, ngadu domba Abu Lahab, gede wadul Abu Jahal. Tah osok pedit, osok sombong. Kacau. Ari hayang ka surganya. Geus kapanggih geuning urang teh bakal di mana tempat. Matak ti ayeuna mempeng umur aya keneh geuwat omean nu sombong, geuwat tawadu, nu pedit geuwat balager, nu sok ngadu domba geuwat tara. Tuh nu sok pasea jadi henteu, nu teu akur jeung dulur geuwat alakur, nu pedit jadi balager. Lamun bener hayang luncat kana sawarga, matak lol we Isra Mi'raj bulan Rajab. Isra keur Nabi Muhammad, Isra teh ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka urang geura Isra. Naon Isra? Lempang tina salah kana bener, tina goreng kana alus, tina kedul jadi daek. Lamun bener hayang pi surgaeun geura robah heusi hate nu saenyana. Well. Ungek bapak ganya. Santil aing mah tuh da. Piraku kudu kitu ceramah teh kudu buk-bak-bakbuk. Ngaku pi surgaeun pedah pangaosan. Aku pi surgaeun kasiniran nu saeutik punung. Bebeja ka salakina ti mana mah rada baeud geuleuh aing ka ustadnana. Naha nyiniran wae hirupna teh. Kumaha ceuk salaki ibu geus eureun atuh pangajian ngajedog ge di imah. Kumaha Bu? Lamun teu aya pangaosan, teu aya ustadnana, ada pangaosan loba ustad mah atuh kudu urang wae. Tuh, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha teh. Ibu jadi istri, hayang pi surgaeun. Lah jauh Siti Khadijah. Da Siti Khadijah nu pi surgaeun. Siti Khadijah, Siti Aisyah jeung papalatak seueur gen. Kumaha Siti Khadijah? Aduh, istri anu pi surgaeun mah. Asli ya, ieu akurkeun. Istri nu pi surgaeun nuju tunuh, ya Rasul widi abdi bade kulem. Taur Nabi tunuh nya hampuranya kami rek miwarang aya naon pangyanakeun heula cai keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas tah pi surgaeun. Ieu anu surga di araku pan ieu mah sabalikna keur buringas dititah da ngadak-ngadak tunuh atuh. Mah rek ka mana? Ka kamar rek naon sare. Pang nyokotkeun cai kokod ku sorangan ngajajah wae sia mah eta keur tunuh masih kena bisa nyarekan. Matak neraka akhirat bakal neraka dunya ge terjadi. Mana neraka dunya eta cerai, paburantak, rumah tangga awut-awutan, jadi rana ngora-ngora, budak jadi korban. Tuh eta geuning neraka geus dilegleg.
Matak lamun ibu hayang nyieun sawarga dina rumah tangga, tuturkeun Siti Khadijah dan memang Siti Khadijah mah istri pi surga. Lalaki ge kudu jadi Nabi Muhammad, kesidik Nabi mah pi surga. Hayang geulis dangdanan. Itu tah Bapak darengekeun. Hayang geulis pamajikan dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan, tak eta surga mah. Asa dipangmunang tuh. Da baeudna pamajikan teh lain salah pamajikan, salah bapak kurang rasiko, sangu eueuh. Lipstik geus dicokelan ku bilik, wedak geus dekok tengahna, sabun mani geus diganti ku sabun ganu. Aing teh dianggap domba kitu tuh. Matak neraka akhirat terjadi, neraka donya ge terjadi. Matak lamun urang hayang ka sawarga pek rarobah eusihat. Geunahnya ceramah kieu mah nya. Tadi dia bisa anu beunghar menang BLT heg hideng teh. Beunghar enggus. Sawah boga, imah boga, duit boga, aya kana BLT hayang. Aya Pak Kades tuh di dia. Nu mana? Pak Kades nu mana? Oh, di ditu, heeh. Tah ieu mah teh Pak Kades lamun ngadengkeun ceramah kitu teh atokeun hatena teh. Beunghar enggeus, sawah boga, duit boga, budak sakola, baju guta ganti, ari kana BLT hayang nu beunghar mah kudu mere lain dibere. Ieu mah nu beunghar menang BLT ngadedempes teh. Hek balik deui ka RT hampura moal narima BLT, naha rumasa imah boga, sawah boga, dahar 3 kali baju gunta ganti pamajikan ge kajamin, bisi lain hak urang pangmikeunkeun ka miskin, pangmikeunkeun ka yatim, takakara eta beunghar disebutna. Yeah. Nyaga keprok da eueuh. Bisa di antara riungan ieu beunghar tuluy menang BLT balik ku salaki ditanya ti mana pangaosan menang naon kieu Pak mun urang menang BLT bari urang teh serba aya kudu mere lain dibere tawayahna BLT nu kamari BLT kesra urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk salaki da dihoak tong pati ngadeng teuing Ustad Gialo kitu lah. Anger aya musuh samusuhna ternyata salaki. Samusuhna ternyata pemajikan, saha musuhna ternyata diri sorangan. Matak lamun perang tong jeung batur, pek perang jeung awak sorang. Aduh, bener ya. Tuh, ilmu geus cicingna hate, jadi kitu jadi loba ka era. Komo ilmu cicingna rasa, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, tong sok lalajo ceramahna da eta mah bisaeun. Tong lalajo ceramahna, tong lalajo ngingki ka masjidna, tong lalajo ruku sujudna, lalajono kumaha carana berbuat perbuatan diri ngahargaan baturna. Nah eta ilmu teh ngawujud, ilmu teh dina panon teu matak popolotot, dina ceuli teu matak resep kana gosip, dina bibir tara ngocobrot ngomongkeun batur, dina suku tara ngalengkah salah, dina hate eueuh sifat panasan, sanajan si eta tara pidato, tara ceramah, katempona si eta mah salatna ge biasa-biasa, tapi ilmu geus ngawujud dina dirina. Pan loba keneh nu pengajian mineng tapi ngagogoreng batur anger. Bisi bapak hayang apal makhlukna ya bisa jadi ieu. Aduh, geuna ieu ceramah demi Allah. Nah, itu mah jeung ngulem urang. Da urang mah ceramahna kieu ngadudut nepi kana akar-akarna. Kahartos ya. Matak naon nepi ka legeg sok. Keur naon beunghar lamun yatim diantep, keur naon beunghar lamun miskin teu dahar diantep, keur naon beunghar lamun jompo teu boga imah diarantep. Mana ka beunghar nu sabenerna? Da beunghar mah lain beunghar ku hartana, tak kudu beunghar ku hatena. Lamun hatena beunghar, beunghar bakal loba nu katulung, bakal loba nu kabantu, yatim bakal disakolakeun, miskin ge bakal dibere. Tah kakara beunghar lahir, beunghar batin. Ieu mah gedong boga, sawah lega, ari ka miskin kalah ngangewa. Rada gelo sia. Kunaon rada ngahuleng. Om resapi wayahna we. Matak ceuk urang ge sahadat teu kapigawe. Ayeuna naik kana salat geus kapigawe salat. Geus, ngan eta mah syarat jeung rukun. Subuh, duhur, asar, magrib jeung isya pan kapigawe. Heueuh syarat jeung rukun ari salat dina pagawean geus kapigawe acan. Naon ladang salat teh? Sidqul qauli alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan. Ibu aing ngomongkeun batur dosa. Aing mukakeun kasalahan batur dosa. Ngagogoreng batur dosa.
pedit ku harta dosa, popolotot ka anak batur dosa, nyaritakeun kana aib batur dosa, tah ku salat teh kudu eureun, nah atuh salat tuluy teu eureun-eureun. Geuning salat teh can katempo dina gawe, kareka salat ingkigna, salat bacaanana, salat gerakanana, geuning dina perilaku macan salat. Kumaha ceuk Nabi? Aya akidah, aya ibadah, aya muamalah. Akidah urusan jeung Allah, ibadah urusan jeung Allah, tapi bab muamalah urusan jeung papada manusia. Alus ka Allah, goreng ka manusia, can bisa disebut alus. Aduh. Huhuy. Beuki kasinira. Sidqul qauli alus ucapan, layunul qalbi leuleus hate, tar kumaha sih ninggalkeun kamaksiatan. Tah ladang salat teh kudu eta, alus ucapan leuleus hate ninggalkeun kadoraka. Sehingga jelema teh nempo urang salat hiji di lemur eta salatna hiji, tatangga aman, jeung dulur akur, jeung tetangga parasea. Tuh ladang salat teh karasa kareueut ku tetangga jeung ku baraya. Nah, boga harta pasti dibikeun, bahkan sangsara ge bakal sabar. Tah jelema salat mah kitu, ieu mah salat haben sangsara tapi panasan, akhirna teh keur masangsara tamah ririwi. Teh tapan ngaheab. Lamun batur meuli baju anyar teh kuat ceding. Benernya si eta bajuna teh geus kitu deui. Batur meuli kongkorong, manehna ge sarua meuli. Nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Naha da eta kongkorong tina lajada ladang COD. Nyaho atuh. Dalamun ngomong teh kudu jeung bukti, boga urang mah kongkorong tina COD. Saminggu diantep kuat peang. Untuk ieu ge geranya urang tempoan. Nu beunghar, lamun nu beunghar bareng jeung ilmu, ngarti kana tugas, urang beunghar, oh tugasna kudu mere, lain dibere. Urang sangsara, tugasna kudu sabar. Tuh nyaho sabar jeung nyaho daek barang bere teh kunaon? Ku ilmu, matak leungit ilmu, poek jelema, nu sangsara maling, nu sangsara nyokot harta batur, nu sangsara riweuh. Panu beunghar ge loba nu poek naha atuh boga ilmu, beunghar geus tapi korupsi anger berarti sangsara keneh. Si poek sia hirup teh teuing. Beunghar geus Pak, gedong boga, sawah boga, mobil boga, jabatan boga, der malingan duit negara. Heueuh poek teh teh. Ngan lain poek teu kadeuleu tapi poek mata batin teu katempo cukang lantaran anu mana pi benereun sanyana. Weh. Halo. Karek mana ta sahadat, salat, zakat. Terakhir puasa. Terakhir deuk ngeusan. Lain urang deuk init deui. Da tadi ge WA panitia kieu, bae cenah ceramah masa kedeung ngan aya santunan kitu, Pak. Aya santunan teu? Ieu. Ieu bener teh. Ka bisi salah informasi. Anas urang sagedeung dar dicarekan. Tadi teh WA teh kitu, keun bae cenah ceramah na masa kedeung ngan bade aya santunan kitu le. Oh sono keneh. Nya ibu sono ngan abdi mah mustahil sono ka ibu. Monya kudu sono ka kolot. Koream teuing. Tuluy aku harus kangen sama kamu gitu. Lain sombong, urang mah nolak sampai jodogan. Urang kudu kangen kan ini sudi. Darwan ini kieu sarang ieu nenek. Heuh. Mun budak ABG mau nyebut sarang ieu ka urang sabodo we. Ieu mah ini sarang ieu Ustad. Cekek ku aing. Jadi abdi mah teu PHP. Lamun mung ya mung, mun eudeuh ya eudeuh. Ai ku ibu ditawaran atuh kudu sono cenah ka ibu sudi. Teu kabayang lamun urang sare jeung nini aduh palebah sare teh habeuneh ngebal seman jeung mencetan. Da eta nyeri cangkeng jeung nyeri awak. Carape. Tuh. Hah? Naon istighfar? Embung mah jeung kudu istighfar. Jadi urang kudu kieu ngomongna, nya ibu abdi teh kangen ka ibu kudu kitu. Teu sudi. Darurat cek ibu teh, iya aku juga kangen sama kamu nanti ketemuan. Wah capek Pak. Geus urang. Ya emung teu kudu dipaksa. Nah, oream. Kuat nita istighfar ka urang, dianggapna dosa meureun urang teh nya. Istighfar cenah Pak Ustad nyampe ka teu kangen ka emak-emak oream. Tahu.
Mak-mak nya 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 matak cek urang ge lamun abdi hayang kangen nu dihareup teh budak ngora tah kolot di ditu tuh jadi hate teh bakal kangen. Kumaha nini ge bahenol bahenol cek abah ai cek urang mah hoream teuing mau ujung nini ge bahenol bahenol cangkangna eusieuna mah loba nyeri beuteung jeung batuk. Heuh atuh sedih sudah. Lain bab somse ngora keneh moal ngalelebar awak. Wah. Sabaraha tahun? Ieu teh keur ceramah dar diajak ngawangkong atuh. Hengke ngobrol mah teuing. Sabaraha tahun? Deuk naon kepo ka urang. Tanyakeun jeung wedal-wedalna sakalian. Jumaah wedalna. Nomor WA. Ayeuna dibere engke balik ngawe blokir langsung ku urang lagi. Maka sahadat salat zakat tanu kaopat puasa. Hari puasa nahan lapar jeung dahaga, betul? Pernah ibu ngalaman lapar? Pernah ngalaman dahaga? Ngeus lapar jeung dahaga tuluy ibu barang dahar. Pernah teu mikir batur lapar batur dahaga? Egois puasa ibu teh. Ukur mikiran lapar sorangan, ukur mikiran dahaga sorangan. Padahal umat Islam rahmatan lil alamin. Kudu peduli kanu laparna batur, kudu peduli kana dahagana batur. Mata tong soparbut cai bagi-bagi gara sok jeung batur. Temu tukang tani teh bedog di dieu teh. Cai. Kumaha Bu? Tong sok perhatian teuing. Perhatianmu bukan untuk aku, perhatianmu untuk suamimu. Coba ka salaki. Tara. Coba ka ustad. Ream. Kuat sok perhatian pisan. Mun kitu mah budak ngora umur 25, ustad teulah eudeup diguguk. Ai ku kolot mah hoream. Nahan lapar jeung dahaga artina Allah teh mere pelajaran ibu lapar ibu dahaga artina ibu mah lapar aya keur buka dahagana ibu aya keur buka tuh coba batur lapar jeung dahaga teh eueuh keur buka eueuh keur saur lapar ge saumur-umur matak datang umat Islam datang agama silih salametkeun kulisana ku perbuatanana ku tingkah jeung polahna salametkeun eusi beuteungna nu lapar ulah diantep coba tulungan ngarasa reubeuh atuh minimal sakaka di dieu teh aya 150 kakak misal ibu sok tuang sapiring tah sesakeun sacomot engke deui mah ulah dileg-leg ku sorangan tah harus sapiring teh sengsarakeun sacomot nganda geuleuh mah nya comotan ibu dibikeun ka batur ngahinakeun atuh ayeuna mah kieu we dahar ibu sapiring tawayana sasendok teuneun beasna engke datang ka majelis pangajian marawa beas sasendok ewah riungkeun di jero masjid lamun ti 150 artina 150 sendok berarti lamun ku cangkir artina eta teh kana 60 cangkir lamun ku liter artina 30 liter sakarung asa lobaan sakarung dina sakali majelis poe Jumaah 4 bulan 4 karung tah lol DKM euy ayeuna mah urang bagikeun ka fakir miskin da diteuneun di masjid ge bisi kubeuri engke tah Jumaah ka-4 ulem fakir miskin bagi komo ayeuna deuk Ramadan maneh ulah usaha maneh ulah jadi pemulung maneh ulah jadi tukang musafir maneh ulah jadi barang penta dijamin ku kami sabulan camplang puasa tong usaha tah keur bukana tah keur saurna kakara Islam disebut rahmatan lil alamin nu sabenerna kana keprok we haben ngalakukeun mah iraha teuing cing mana aya ketua majelisna di dia cing geura sok kitu nepi ka egois hirum barang hakan teh ku sorangan wae he kudu peduli ka batur teh lapar batur teh dahaga sengsarkeun sasenok nu beunghar teh alus ta ide teh eudeuh sasenok mikir nu beunghar sasenok atuh ieu mah keur orang biasa-biasa sasenok teh aya nu beunghar mah sasenok sakarung atuh meuni kehed
Ya mau nu bunghar sesenok aral. Anya eta ribet cenah ku sasenok mah ulah wa kamikiran nu gede nu leutik wae acan geus nyebut ribet. Tata teh setan datang kana hate wah ribet cenah ngagugu ustad eta mah nya kudu sasenok. Aing mah eudeuh we setengah karung, heuh setengah karung gede tapi ai sataun sakali mah pan riweuh we. Sok sasenok geureuh. Ibu bade tuang ingat kanu sangsara Pak ayeuna mah aya program ti ustadna naon programna urang neuneun sapoe sasenok. Di imah ibu sabulan anterkeun ka masjid bisa jadi 5 karung bisa jadi 6 karung beres tidinya tong ditatanyakeun ka DKM da DKM ge hideng riungkeun poe Jumaah yatim miskin bagikeun bubar ti masjid teh aduh katempo umat Islam merhatikeun laparna batur itulah ladang puasa nu sabenerna matak lamun puasa campleng sabulan campleng satahun sakali tapi pedit keneh ya eta mah sabenerna can puasa ieu tah can puasa ieu. Ada status Facebook jika rindu Ramadan, rindu Ramadan ada puasa kan 2 poe imeh. Ayo pelebah awalan, masak daging sapi, daging domba ada puasa kuat 3 poe asal lieur sia eta. Rindu tarawih ngan kuat 3 poe eureun langsung. Rindu beri eueuh bukti. Hartas. Tah ladang Ramadan teh peduli kanu lapar kanu dahaga. Kudu umum, kudu sararea. Nu sangsara ge sasenok bakal boga. Arek bu. Masih kena insya Allah. Asa ngadenge insya Allah pejabat anu datang ka ibu, lamun abdi jadi insya Allah. Ternyata insya Allah tadi jeung lalap dina biwir. Heeh. Sok kudu pasti da kaalusan. Tuh keur ngawangkong, edeuk sana maneh, edeuk. Bener cenanya sasenok bener. Engke cenanya lamun urang ieu teu ieu tagih kuman siap. Eta ngadon-ngadorongeng duaan. Nah, da pirasa sasenok atuh. Di keluarga ibu tuang saleter, tawayahna saleter teh cokot sasenok. Jadi saleter kurang sasenok. Moal buru awak mah anggar sagede kieu. Kadar sasenok dicokot moal ngadak-ngadak peot moal. Anggar awak mah galedeh we kieu. Ibarat kamari corona pan salah kita urusan geuning harirup nepi ka ayeuna. Batak tong riweuh sasenok gerasa. Mun ibu barang tuang nasa entik kumaha sasenok cokot. Anggar sasenok ngan nu beunghar sasenok mah nguteuk maneh teh. Da ieu mah standar. Nya ka hartos. Tina sa RW tong mikiran sa desa, sa RW ieu gerasa. Sasenok. Tuh, gunukeun di jero masjid, wayahna di masjid gunukeunana. Gunukeun di masjid ngarah katohian ku umum. Ah cek nu beunghar teh abdi mah deuk nyumbang ongkoh sabaraha duitna gope halus we kan kade ngaheab hate tapi ka protes TKM umumkeun da uja teh alam terbuka memeti tah geus haram jadahna teh ari TKM ngagugu nah ada si eta merek gede sebutkeun we hamba Allah bisi di dieu ria siap nah eta mah beres Jumaah palawargi sadayana alhamdulillah saparantosna ngupingkeun ceramahna gerhana tuluy aya nepi ka ayeuna program sasenok dina sapoe tah ieu teh tos aya 6 karungna malihan ieu nu katempo teh geuning ibu janten 8 karung tah ieu teh ti hamba Allah 2 karung malahan aya artos 500 ti hamba Allah si itu cucungik si itu teu kuateun meureun diomong-omong dajuk nangtung hadirin hamba Allah teh abdi deuk rada gelo mah gelo sakalian ulah nyumputin hamba Allah teh. Kalau keneh nyebut ngaran bari ikhlas daripada nyebut hamba Allah bersembunyi kagorengan. Mending sebutkan we ti Udin gitu. Ngan hate kudu kuat, bener tuh. Tuh Pak Haji Deddy Mulyadi barang bere di kamera keun bae, hatena kuat. Geus ridho, geus ikhlas. Ngan lamun ibu barang bere di video kitu punten hayangna teh dipuji jeung di komen, bagernya urangnya. Makna puasa nahan lapar jeung dahaga artinya kudu peduli kanu lapar kanu dahaga. Kadua makna puasa teh ibu aya cau aya kolak geus nyieun asar wani teu ngadahar. Nah apan halal apan can magrib gitu nya apan can magrib bener heuh dahareun halal tapi can magrib mah jadi haram mata puasa teh ngaharamkeun perkara nu halal. Saban-saban anu halal datang puasa jadi haram tak engke halal nu ku adan maghrib. Matak bapak rek katayepan ka pamajikan ke geus isya. Lamun asar cubak cabak dagor ku termos.
sia atau jadi setan keur puasa. Atuh manda sono. Namanya teh keur lapar dek ngek-ngekan. Carekan ibu. Nah halal jadi haram. Bulan puasa. Menang peting. Ya terserah. Da geus halal deui. Ngan kos nu gelo atuh burang-burang bari jam 12 bari panas ereng. Cida. Jelema sono-sono teuing ge cing atuh nepi ka aya nu seserian buah pernah aing ngalaman. Kunaon ibu seserian pernah? Teu meunang jeung salaki memesraan jeung salaki roromatisan bari beurang ulah halal ngan can adzan magrib jadi haram. Matak bisi lalaki anu ngadeukeutan ibu jam 3 cicing kagok hoak ibu. Naha goda teh kana batalna puasa. Tak urang mangke mun geus kawin adek pipisahan heula we jeung pamajikan teh. Sok maneh di mitoha, urang di imah urang. Pan ngeunah teu kudu meuli baju. Padahal mah judulna sieun kagoda, padahal lain kagoda teu gebleg duit. Perkara anu halal jadi haram lamun can adzan magrib. Matak eueuh deui adzan nu di Arab-Arab iwati adzan magrib. Malahan adzan teh diitung, aduh karek lohor. Ngagoler heula abah teu kuat karek lohor. Laleuleus. Ngong adzan asar, alhamdulillah asar. Karelak we sare, adzan magrib kaliwat, adzan isya kaliwat. Ingat-ingat adzan subuh, celebek dahar. Nah, ari abah mah jeung dahar, apaan magrib subuh bah, matak lamun hees tong kalangsu teuing. Jadi we lapur ke ditu ku ieu. Seriunnya hirup. Aduh, tah gitu tah. Hartos bu. Naon ayatna? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aranjeun dititah puasa nahan lapar jeung dahaga boga tujuan Allah. Naon tujuanna? La'allakum tattaqun supaya anjeun jadi jelema nu tarakwa. Anu nu takwa teh nu mana? Nu peduli ka sesama, anu alus akidah ka Allah, anu daek ibadah ka Allah jeung merhatikeun papada manusia akidah ibadah muamalah akidah ibadah muamalah. Ieu teh kanggo yatim, Pak. Mana yatimna? Di dieu teh saurna aya donatur kanggo ngadugikeun babagi ka anak yatim piatu. Anu murangkali yatimna mun ieu tuangeun wayahna engke bongkarna tanggal 1 Ramadan. Ulah beak ayeuna. Tapi eta nu sasenok mah wayahna lakukeun lebar. Ya, Bu. Di depan aya ketua-ketua majelisnya. Cing kali-kali mah fokus kanu sangsara mere teh. Fokus kanu yatim, majelis urang loba. Sasenok bunuh-bunuh ku ketuana tangke geus aya bagikeun. Bagikeunna ka mana? Heuh pan yatim miskin ge datang bikeun ya eta keneh nya. Keunah ieu pengajian sugana ya tuh bener digegu. Engke ku abdi sataun ka hareup di didenge-denge. Lamun di dieu eueuh teu ngadarenge jelema geus ceuling. Ukur gitu balik pengajian teh ti mana pangaosan sa ustadna na gerhana kumaha rame geus we. Korea. Mana yatimna? Aya sepuh. Oh sanes yatim, door press. Oh Bu, tuh aing ngabejaan teh sing ecreug. Cek si itu tuh. Cek si itu abdi mah ngadongeng teh cek si itu tadi. Bajarkeun teh aya santuna anak yatim padahal keur door press keur jamaah yatim mah engke di bulan Ramadan. Ta eta nu bener mah keceu. Aing ngabejaan teh sing balik daerah urang teh teuing. Oh iya nya aduh. Oh baju nya. Aing mah nyapen ceramah, nya panitia ya. Kan bae dah biasa urang Iya teh teknikna dina snack kuy
Oh dina snack ibu aya kupon. Oh. Oh nya supaya teu bubar. 10 hadiah pertama sesana engke 30 sapereng sena ieu acara. Abdi mah pan bade ini tes di kerusuhnya. Masih kene aya agenda ibu ya teh hatam Quran acan, nadoman acan, pupujian acan. Jadi diagendakeun ku panitia teh sampai maghrib ya teh. Tak abdi mah bade wangsul geus ngabagikeun uli mamanya dadek ini teh ka tahun nu kadua. Tah ieu mah hadiah nu ka-10 mah cing ningal ibu naon eta? Kupo Etana dicana ka dieu terus dibaca gitu Pak. Cing ningal. 10 pertama, mangga jemaah diwakili dari depan ke belakang. Silakan ke depan Pak Ustadz yang akan memberikan door prize-nya. Baik, wong muka Iya, eusina. 10. Terus ibu yang apal. Kunaon ku abdi teh dialungkeun mangkok. Jadi lamun dialungkeun kana sirah nyeri. Nah cenah mangkok hampang, heuh api-api we atuh. Oh gitu. Alhamdulillah. Naon ibu eta dina tulisanana? Oh nya ieu mah kaos Persib. Pak Awan, hatur nuhun Pak Awan. Ya, hatur nuhun Blok ka A. para donatur. Amin. Langsung dibagikeun atuh donaturna doakeun ku ibunya sing Amin. parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi. Ayo urang teh dibere. Mangga. Tipalih mana Ibu? Ibu di mana? Pangauban Katapang. 10 dulu ya Bu. Oh. Nanti 40 lagi setelah Pak 40 Ustadz. deui engke 100 rengse acara. Insyaallah di bagian tabu salapan wengi Ibu. Kan? Door press tablik akbar sok. Iya, Bu. Anu kupon tos dikabdikeun nya ulah nyokot kupon deui. Iya, Pak. Ya, Bu. Ya nuhun ya. Ya. Oh, usina teh baru gamis geuning aduh. Kaos Gamis. olahraga dan Oh nya untuk legging. alat sholat. Eta teh Alat sholat. legging Ibu usina teh. Ya. Bu. Ya. Duh. Nu sanesna ya kene Bu. Yang ke ya, engke ya na antos. Ke sabada khatam Quran insyaallah. Alhamdulillah. Ulah wara bubar. Oi, kamarana eta oi. Abung geus menang hadiah beralik oi. Ari urangnya pikaseureun wae nya hirup teh. Bae ngahaja ngarah babari akrab. Ngarah henteu ngarah sateu sasaha. Jadi lamun abdi hiji waktu ka dieu tuluy ngendong di ibu, heuh tampa we, tampanya ulah digerebeg ku hancit. Ulah. Dapan ibu ka abdi teh nganggap anak, nganggap dulur, nganggap saudara, leres ibu? Tah, ku sabab ibu geus nganggap saudara, abdi sagedeung deui bade wangsul kana jadwal nu katilu, bahanan da jeung dulur. Siap Pak Ustadz. Sesim kuring sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi langsung pamitan. Ibu sing sarehatnya.